Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku warga Jawa Barat, kalau bahasa Sundanya ngawilujengkeun kadua mempelai. Semoga pernikahan Maulana Akbar Mulyadi Putra bersama Teh Putri dijadikan rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Sing rungkut raut sauyunan sabobot sapihanean sarileuk saigel kacai sing jadi saleuwi kalayan garetol mani kadarat sing jadi salogak kalayan garetol salat. Oge kersana Bapak Haji Dedi selaku warga Jawa Barat, saya mendoakan juga kepada Bapak, mudah-mudahan Bapak enggon ngayub dayeuh ngolah masyarakat teh sing dipaparinan kekuatan kalayan Allah mesing maparinan kemudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sing sehat jag waringkas pokona mah. Sing diaping dijaring dijaga diraksang keselamatan Bapaknya. Sing jon-jon Bapak mimpin Jawa Barat, mudah-mudahan sing lancar. Sing kepetik hasilna ka ala buahna ku urang Jawa Barat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu pinten anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.